Sol patu. Ayo tukang sal sepatu. Sol patu. Udin rek dibenerkeun sepatu Sol patu. Mang. Heup lah mang, heup. Aya naon? Iya mang, pangahakankeun sepatu mang. Lebok we ku sia. Alim liat. Dari Telkomsel. Mang atuh. Repeh moal sia. Repeh, lamun teu repeh ya. Kumang diwawalan samel geura biwirna. Make sangu atuh mang, aja ngeta gepuk. Dari Telkomsel. Wah, Udin kamari dicarekan ku guru IPS segala Nah maka jeung dicarekan sagala Din. nya Udin teh hilap deui di mana tempat piramida teh. Tah nu matak atuh ari neuneun teh kudu apal tempatna. Nariwa apa gitu piramida? Teu. Dari Telkomsel. Aduh, hampurat, Mang, teka rem. Teu naon Jang, ngan ieu kumaha urusanana ye. Peuyeum Mang nu sabelah teu bisa kajual. Da hancur ya kabeh. Sawios, Mang, abi tanggung jawab. Sabaraha nu kudu digantianana, Mang. Biasana mah satanggungan teh janten 50.000 mun dijual mah. Mohon atuh, daya sabelahnya anu rusakna, ku abi dibayar 25.000 panginten. Mohon lah, teu naon, ngan teu aya pamulangan duitna ya teh. Kumaha tuh? Kieu we atuh, Mang. Meh pasnya, aya mah peuyeum nu sabelahna halangkeun di tengah jalan. Urang tabrak deui ku abi. Ngarah pas 50.000. Dari Telkomsel. Din, hebatnya orang Amerika mah geus bisa kabulan. Nya atuh masih hebatan kene Tati Saleh atuh. Tati Saleh. Nah kumaha kitu? Nya ari urang Amerika mah kakara bisa nincak bulan. Tah ari Tati Saleh mah geus bisa ngabubui bulan. Dari Telkomsel. Upami saderek bade ngalamaung, tah ieu cara anu paling gampang teu kedah ditembak, cekap nyenak asem wae. Upami pendak sareng maung, palabah nuju nyengir bade ngegel, enggak wae. Waos nagosok ku asem, oge ngelel, tos ngelel, kantun ditarik bae letahna. Insyaallah eta maung bakal eleh. Pami bade ngala gajah mah rada sesah, kedah aya cai sabaskom, teras arak 2 botol, sarang sumpit paragi nuang mie sapasang. Carana, upami paratos kepenak rombongan gajah, kantun leut wae eta arak dugi KCF. Upami tos karaos mabok, kantun nyapitan wae eta gajah ku sumpit. Teras lebetkeun wae kana baskom anu aya caian eta. Dari Telkomsel. Cik, Din. Naon sababna ari dina upacara pembukaan atau peresmian para gegeden teh sok nakol heula goong 3 kali. Apa Udin? Nah naon? Sabab lamun teu ditakol mau disada. Dari Telkomsel. Daniel, Naon anjing? Adio anjing. Sia nyawa teu anjing, aing anjingnya 7 bulan kamari aing diberi anjing ku si Joni bedog anjing. Eta mah anjing halus anjing. Eta anjing teh ku aing digukut anjing. Nepikeun kumaha digukut? Nepi ka gedena anjing, eta anjing anakan anjing. Lucu si anjing, anak anjing eta teh anjing. Anjing eta mah ku aing anjing sok diadu-adukeun jeung anjing tetangga aing anjing. Tanu menang goblok. Anjing tetangga aing eleh ku anjing. Tah anjing aing teh atuh anjing. Kieu oge jago miarakan anjing mah anjing. Sok anjing bisa siarek mangukutkeun anjing ka aing anjing. Anjing nu dipiara ku aing moal eleh anjing ku anjing-anjing lain. Ari si anjing, aing teh lieur anjing. Mana nu anjing, mana nu maneh anjing. Anjing teh geus tong ngomongkeun deui masalah anjing. Anjing rek mana ka dieu lah anjing. Rek neangan anjing nu model sia anjing. Si anjing. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangegan. Cangegan hese dahar. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, Cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya, Gilap Kang, ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya, Udin. Naon? Urang karek lelejo film Cina Udin. Naon gitu? Urang boga bahasa Cina anyar ayeuna mah. Naon tah? Mun leupet si daging bahasa Cinana naon cing? Naonnya?
paling teas dina kalapa naon? Pan pugu urang teh karek ti Cina. Nya batok atuh. Sanes si Ici. Tah lamun anu teu ngagaduhan buuk siga bapak maneh din. Tong kitu ka bapak urang teh atuh. Heuh bahasa Cina na naon? Maneh mah botak atuh. Maneh pinter Edi. Sok ieu sakali deui ya. Moal urang heula. Nya sok. Lamun maneh bahasa Cina na naon din? Anjeun. Lain. Naon atuh? Bolohho. Ici mah Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, Ya. tolong catat pidato saya buat besok. Oh iya Pak, iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu AS cuma 1.000 bisa nelfon lama. Pagi siang malam tetap murah. Tekan tanda pagar angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li, Iya Pak. yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat Rama, saatnya Cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepat Kang, carita, ngeunah dan segar. Ya, Cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya, Hilap Kang, ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya, Ici, kadia maneh. Naon din? Kan kamari maneh bisanya. Heeh. Urang kamari diajar heula da. Naon din sok atuh urang kurang dijawab ayeuna. Amun gaplok di udah bahasa Cina naon gaplok? Gaplok teh naonnya din? Taluk mah. Taluk geus tau sok atuh naon? Cabuk sia. Lamun tong dibuka bau naon tadi? Apa eta mah? Naon? Calangap. Tiga bibir si Udin. Lamun budak leutik karek bisa ngomong naon cing din bahasa Cinana. Capetang lah sok. Udin pintar. Sok urangeun ayeuna. Sok biwir anu gemesin. Kawas urangnya din. Maneh? Camul. Ngacai we gawe teh cing. Lamun ngacai kan bau dahdir tadin. Nya naon? Bahasa Cinana naon cing? Apaan can mandi maneh mah. Lamun dulurna toke din bahasa Cinana naon din? Apa nya? Naon? Ya dina leungeun urang. Naon din? Cak. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, Ya. tolong catat pidato saya buat besok. Iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu AS cuma 1.000 bisa nelfon lama. Pagi siang malam tetap murah. Tekan tanda pagar angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li, Iya Pak. yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. sahabat Rama, saatnya Cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepat Kang, carita, ngeunah dan segar. Ya, Cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya, Hilap Kang, ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya, Udin. Naon? Tes apa? Diajar bahasa Cina. Bisa orang ge ayeuna mah lah. Sok. Naon lamun bahasa Cina na para embe din? Para embe? Heeh. Dijawab ieu teh? Henteu dibaledokeun. Nya sok atuh dibaledokeun tah. Cangkang cau. Urangna. Namanya pintar Udin euy. Ayeuna ngurangeun.
Sok ayeuna urang ieu tah anu melit, anu mendit siga didinya. Urang mah teu pedit tapi urang nyaho bahasa Cinana. Naon? Cap jahe. Bener ayeuna pabrik sepatu naon sok? Cibatuyut. Mah aing bahasa Cina, Cibatuyut. Kok anu balagug siga didinya? Mane nu balagug mah pan bahasa Cinana teh Cilepeng. Kepanggih euy, ai tai panon atawa belek tah. Hanya Cileuk. Tadi orangeun. Naon? Cai kotor heuh. Di sisi jalan ari tos hujan ageng bahasa Cinana naon? Berarti maneh mandi apa yang oge tah Cileuncang. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, Ya. tolong catat pidato saya buat besok. Oh iya Pak. Iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu AS, cuma 1.000 bisa nelpon lama. Pagi, siang, malam, tetap murah. Tekan tanda pagar, angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya, pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li, Iya Pak. yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat Rama, saatnya Cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, Cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, gitu Kang. Ya, Gilap Kang, ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya, Cici. Hawaii. Maneh so bahasa Cina wae. Cing, eta teh cing cirining orang tunduh heuwai. Oh, bener tunduh heuwai. Maneh saan. Sok ari molohok bari ngacai naon? Hok cai. Ari akar nu bisa didahar. Hui. Bener lain sampel lain hui. Sok maneheun atuh urang. Lamun leutik keneh geus kawin keur gering sales mah. Tah, ngaranna bahasa Cinana naon cing? Siga maneh saeutik aya ololeho keluar. Lamun utah bahasa Cinana naon din? Ongkek. Tah, anu siga maneh pikakeheuleuun bahasa Cinana naon dah? Naonnya anu siga urang pika ento urang mah teh pikakeheuleuun. Maneh pikakeheuleuun bahasa Cinana mah mun maneh teh heueuh ontohon. Maneh mah sok ayeuna binatang dinu Arab tapi di bahasa Cinakeun. Onta. Nya. Eusina di tika hoyong naon. Sangcut. Badag. Sok ayeuna gede ya. Naon atuh di loba-loba teuing. Kan aya maungnya apa? Adina maung. Kan adina maung. Bahasa Cinana naon? Adina maung mun teu naon? Taluk mah. Taluk mah din. Ucing.